Mitra nuju ngadangukeun dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karangan Kileksa. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh kasuguri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-28 urang teraskeun. Ye para mitra sadaya sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-27. Upami hoyong dongeng nu tamat, langsung tamat, aya di playlist Mang Jaya Official. Di antawisna aya carios nyambung judulna Musuh Warisan para mitra sadaya 54 episode mangga nyangakeun Musuh Warisan 54 episode mangga nyangakeun bae. Salajengna deui aya nyaeta Musuh Warisan teh rupina mah sati acana dongeng ieu para mitra Kileksa anu namina si Saronnya tangkorak hideungna si Saron tapi naon namina teh para mitra sadaya aduh ieu para wargi Jawarati kuburan ya para mitra atuh sati acana Jawarati kuburan teh atuh aya carios nyambung anu judulna nyaeta ieu para mitra Musuh Warisannya mangga atuh salajengna ayeuna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-28 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ke-28. Para mitra sadaya, Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu acara carios nyambung judulna dongeng Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ke-28. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita tongkang teh ngageleuyeung maju. Beuki lila beuki ka tengah ngadeuketan kapal nu keur balabuh, sabab di Cirebon mah kapal gede teh teu bisa rapat ka sisi. Balabuhna jauh ti darmaga, ari karta gawena rarat-reret nempoan ka darat. Hayang sidik kana rupa pulo lamun ti laut, breh katempo kaayan di palabuhan wawangunan parentul. Jalma balawiri mobil barang pating geleuyeung mobil barang teh ngakutan muatan tina kapal. Geuning babari hayang ka laut teh ye. Punya oke mah tibare toe ulin kana tongkang. Da geuning teh nu nanya-nanya acanya mata kitu ge bebas ngeureunnya. Ceuk hate karta bari teu weleh rarat-reret. Nitenan kaayan dina tongkang. Batur rumah galecok ngobrol jiga nu galumbira silih tempas jeung baturna, sedengkeun karta mah ngahulang bae taya nu ngajak nyarita. Akhirna tongkang rapat kana kapal teu kanyahoan sorosod aya barang ti luhur. Nu diturunkeun tina kapal kana tongkang ku pagawena dibebener, dibereskeun ngarah entep sedengkeun pagawe kapal nu opatan naek kana kapal karta gancang nuturkeun. Milu aing penasaran hayang nyaho di jerona. Ceuk hate karta bari tuluy nuturkeun nu opatan. Aneh deui saurang ge taya nu merhatikeun ka karta jiga nu hare-hare bae kabeh oge. Tekung silila karta geus tepi ka jero kapal, manehna palahak polohok jiga hayam panyambungan. Rek ngalengkah ge bingung bisi salah asup sabab di jero kapal teh jiga gedong. Karta ngeteyep ka sisi. Gep nyekelan kana pager dek, breh nempo ka laut ka cidalewangna. Sabab luhur pisan, karta olohok nempokeun tongkang nu keur dieusi barang. Akhirna karta ngarti yen eta kapal teh keur nurutkeun muatan di palabuhan. Panon poe beuki ngulon, panasna karasa meuni moreret. Mun teu kaupahan ku angin laut mah jigana teh meuni narep-tep kana kulit. Harita ge karta rada kokoloyongan hayang nginum. Tuluy udar ider di jero kapal breh manggih hiji rohangan gede loba bangkuan. Breh manggih rohangan nu jiga restoran, malah aya tempat hiburan sagala rupa. Karta palahak polohok tuluy ngadeuketan nu dagang. Manehna boga keneh duit tuluy jajan da karasa lapar pisan. Tetela gede ieu kapal ieu, na kapal naon atunya?
Sok ka mana incah na jauh atawa henteu? Dalu babatur aing marek milu we najan ka mana-mana oge. Cigana bebas cicing di kapal mah teh. Geuning teh nu nanya-nanya acanya. Ceuk teh Karta bari ngadaharan roti. Sanggeus seubeuh tuluy para mitra sadaya lelempangan manehna teh breh manggih taraje tuluy naek kalayan ati-ati. Ari jog anyog teh ka tingkat pangluhurna. Didinya loba jalma keur digarawe nurunkeun barang kana tongkang. Karta olohok manehna nangtung deukeut tumpukan tamang. Beuh. Edas na kabina-bina teuing barang teh sabaraha minggu nurunkeun ananya. Kakara aing menempo kaayaan jiga kieu ye. Buah-buah lila ye kapal teh ye. Jakarta gek diuk dina beusi nu malang didinya. Eta kapal teh tela aya mingguna di palabuhan teh. Satungtung barang can turun kabeh mah can waka ini. Karta geus 2 poe 2 peuting aya dina kapal kacida ka seleunana. Akhirna nepi kana mangsana miang hatong kapal geus disada. Sarta aya suara tina pengeras netelakeun sangkan para pagawe kapal kabeh siaga. Sabagian nu aya dina kapal tarurun sabab digiringkeun ku patugas kapal. Malah terus-terusan dibere penerangan yen sing saha nu tugas kapal. Sing saha nu lain penumpang nu sah kudu buru-buru turun ninggalkeun kapal. Lamun aya nu maksa kudu narima akibatna engke. Beuh. Cilaka mangkaning aing lain penumpang nu sah ye. Tangtu bakal meunang hukuman. Tapi aing teh lalaki piraku make kudu sieun ku hal sakitu. Nyumput we naha. Karta ngagerentes dina hatena. Tuluy leumpang sasalingkeran kanu buni. Sup asup ka kamar nu kalotor jeung sepi horeng parantinunaan barang nu geus teu kapake. Karta nyelegon didinya di halangan ku dreum. Kadenge deui tina pengeras suara yen sing saha nu wani-wani asup kana kapal kalayan teu sah baris dikunclungkeun di tengah lautan lamun kapergo. Eta bewara kadenge pisan ku Karta. Tarja jantungna jadi ngageter, reuwas jeung ngarasa keung beungeut Karta ngadak-ngadak pias. Waduh, cilaka ku mun aing kapanggih tangtu digubruskeun ka laut. Tapi rek nyumput we sing buni. Engke mun kapal balabu deui aing rek turun buru-buru. Piraku make kapanggih, da kapal teh gede. Jakarta dina hatena. Bari tuluy ngadedengekeun nu gogorowokan dina pengeras suara. Akhirna kapal teh maju lalaunan ninggalkeun urut balabuhna, jangkar geus diangkat, pagawe kapal geus cicing dina tempatna masing-masing. Beuki lila para wargi sadaya kapal teh beuki tarik. Nyebuk meulah cai sora mesin ngaguruhan daruan. Awor jeung sora lambak nu teu aya reureuhna. Manuk-manuk laut pating kalayang di luhureun kapal disarada mata keung. Karta ngahep-hep dina panyumputanana, pipikiranana masih keneh can teteg sieun kapanggih ku pagawe kapal. Sanggeus panon poe surup kaayaan beuki lila beuki poek. Tungtungna repeuting di langit bentang baranang. Diasuh ku bulan sapasi. Langit teh jiga teu aya tungtungna sabab tepung jeung sisi laut. Sanggeus poek mah Karta ngarasa aman. Tuluy kaluar tina panyumputan, luntang lantung deukeut palka. Nempoan cai laut anu kasorot ku cahaya bentang. Naon ni palka para mitra? Budahna gugurilapan mata kuaas. Lampu-lampu di jero kapal geus harita teh karami para mitra harurung. Lampu sorot nyebrot ka hareup nyaangan laut nu caina teu boleh ampul-ampulan kaluhur ka handap. Dibelah ku kapal nu nyuruwuk, tukangeun seah ngaguruh awor jeung sora mesin. Waas geuningnya laut teh meuni lega satungtung deuleu. Sisina tepung jeung langit paingan batur bartah di lautnya. Da geuning matak betah matak waas. Mun aing diparengkeun digawe di kapal tinang tu betah tu maninah ye. Tapi kumaha nasib aing poe isukna salamet atawa cilaka? Na bisa nepi ka palabuhan deui atawa moal? Rojali oge Sarmi. Na di marana atuh maraneh teh? Iraha urang bisa patepung deui? Jakarta ngomong sorangan bari tangga. Nyawang bentang harita teh para mitra nu pating kariceup kawas nu ngaheureuyan. Ari manuk laut nu sok liar repeuting kadenge pating karoak. Pating kalayang luhureun kapal ti kajauhan katempo celak-celak cahaya mercusuar. Pating buri nyai meulah kaayaan peuting nu poek.
Karta beki anteng nyawang kaayaan nu sakitu mata kuasna. Kawantu kakara harita nyorang lautan. Sanggeus peuting pisan Karta ngarasa tunduh. Koloyong deui kanu buni tuluy ngagoler dina angel. Diangel ku kantong nu diisi pakaian jeung duit saeutik deui. Karta peureum sare tibra lamunan pindah ka alam impian. Kocapkeun isukna lampu-lampu dina kapal geus pareum kabeh. Di belah wetan moncorong sang surya rupana beureum pikabitaeun. Siga ngangkleung luhureun sagara. Sinarna beureum nyorot budah laut pating rariak. Ku oyagna lomba-lambak leutik. Laut tenang langit lenglang taya aling-aling. Manuk camar pating kalayang menipa buis, sawareh pating sareot nyamran mangsa dina beungeut cai. Para panumpang kapal kalaluar ti kamarna masing-masing, narangtung dina dek narempokeun kaenahan alam lautan nu mata kuaas. Sedengkeun para pagawe geus tatan-tatan pikeun ngajalankeun tugas beurang, nu tugas peuting kagiliran reureuh. Harita Karta canyaring, manehna sare keneh menitibra. Sabab peuting lila jeung ngalamun, peuting teh lila teuing ngalamun ngararasakeun nikmatna alam nu endah. Atuh teu kanyahoan basa palebah dinya aya 2 pagawe kapal, nu ngahaja ngontrol bisi aya karuksakan dina kapal. Barang ret kanu keur ngagoler pagawe kapal ngaraneg, silih reret jeung baturna. Saeta we? Nah wayah kieu ngagoler di dinya nya? Cek salah saurang pagawe, bari nunjuk ka Karta, nu ngaguher kerek kene. Geingkeun terus bawa ka kapten kapal, bahaya bisi panumpang nu teu sah, hudangkeun euy, cek nu saurang deui. Saterusna Karta dihudangkeun, korejat Karta hudang panon beureum, sirah lieur, lelemutan can kumpul kabeh. Dek diuk tuluy gigisik bari nginget-nginget kajadian kamari. Akhirna sadar yen manehna teh keur balayar dina kapal nu kacida gedena. Saha ngaran anjeun? Kunaon sare di dieu? Pagawe kapal nanya. Abdi Karta, ceuk Karta gugu. Beungeut jadi pias sabab geus bisa neguh kana naon-naon nu bakal kajadian. Da rumasa yen manehna teh panumpang anu memang teu sah. Sakedeung deui baris dikunclungkeun ka laut. Aya milu jeung saya, lapor ka kapten. Ampun den lah, ulah dikunclungkeun ka laut den, ulah dicana ka kapten lah, abdi mah sieun dikunclungkeun ka laut. Karta ngeleper. Beuki sieun jeung reuwas omak laut nu garala kacipta ni dihandirina, sabab geus boga sangkaan yen manehna bakal dikunclungkeun ka laut. Pagawe kapal teu loba omong, Karta dicekel pigeulangna. Dibawa ku duaan bari dipaksa. Atu ari dikitukeun mah Karta kapaksa nurut. Hatena tagibur jajantungna ratug can tepung jeung kapten ge geus kasih mamanten bakat ku sieun. Para mitra kaum dangu, bus harita teh asup ka kamar nu mewah. Sagala parabotna pikaresepeun hurung herang Karta sinadiuk dina kursi. Keur kitu torojol hiji jalma jangkung gede beungeut bosongot pikasieun pakaian ginding horeng teh kapten kapal. Aya naon barudak? Cek kapten bari mencerong ka Karta. Ieu kapten, mendak jalmi caket gudang kapten. Ngagoler jiga nu kalaparan. Rupina mah penumpang gelap kapten. Jawab pagawe nunjuk ka Karta. Nah di mana naekna ha? Kapten kakerot bakat ku keheul. Sabab aya we nu naek kana kapalna kalayan teu sah. Karta mending ngadeg-deg bakat ku sieun ngeluk tungkul jiga bueuk meunang mabuk. Saha ngaran maneh? Urang mana jeung rek ka mana? Kapten nanya. Abdi Karta wangsul ti Cirebon bade ka Karta bingung. Manehna teu boga tujuan jeung teu nyaho ka mana tujuan kapal anu ditumpahkanana teuing rek ka mana. Kapten kapal beuki curiga. Mana karcis? Aya gan ical. Karta ngabohong. Lain ical, tapi teu meuli maneh maranya. Na teu ngadenge kana pengumuman basa maneh berangkat. Basa samemeh berangkat. Maneh teu ngadenge ha? Singsa nu maksa bakal dikunclungkeun ka laut. Ngadenge teu? Kapten kekerot ambekeun. Panon molotot ka Karta. Karta teu bisa ngajawab ukur ngeluk tungkul. Barudak, sadiakeun ban.
jeung cai teh sajariken. Tuluy turunkeun ieu jalma ka laut. Teu bisa dihampura bisi ngabahayakeun kana kasalamatan kapal jeung panumpang nusa. Kapten marentah ka anak buahna. Sangkan Karta diturunkeun ka laut, puguh Karta meningayak-yak bakat ku sieun. Beungeutna pias jajantungna ratug, tapi teu bisa naon-naon sabab geus kitu kanyataanana. Pagawe nu duaan gancang kaluar rek nyayagikeun ban jeung cai ente. Keur bakal Karta. Tekung silila geus rengse Karta dituyun ku nu saurang dibawa ka sisi. Di dinya geus aya ge tamang keur nurunkeun Karta ka laut bareng jeung ban katu cai ente teh. Mun naekeun hirup ulah baha sok turun ka laut. Teu ieu cai ente keur bakal bisi anjeun hayang nginum, ieu ban keur ngabantu maneh sangkan bisa ngojay. Tujuan ka ditu pasti manggi daratan. Ceuk pagawe kapal bari nunjuk. Ari Karta para wargi sadaya boro-boro merhatikeun. Jajantungna kalakaratug tutunggulan lelembutan asa geus kalabur kabeh. Teu karasaeun. Basa awakna didorong kana kerekan kahanap malah teu kanyahoan awakna geus ngagantung di luhur. Apunten diulur ku tamang kana beungeut cai. Ari kapal majuna beuki kendor lila-lila regeureun ngahajarek nunda Karta di tengah sagara. Kapten teh ceuk saliwat mah memang kejem jeung telenges, tapi sanyana mah lain kitu. Kapten waspada bisi aya jalma jahat anu milu kana kapal. Nu akhirna matak ngabahayakeun ka sararea, nu matak jeung tibatan nyilakakeun ka sararea, leuwih hade miceun jalma hiji kitu sanyana mah. Ari Karta harita teh asa dina pangimpian. Sagala rupa nu dipikasieun ayeuna jadi kanyataan, dirina geus diayun-ayun dina tamang. Tereh tepi kana beungeut cai, hate Karta lelenyapan. Jajantung ratug tutunggulan, dina kongkolak panon pating kolebat kalangkang rojali jeung indungna. Ya Allah, ya Robi, mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Karta ngadak-ngadak inget kanu Maha Kawasa. Manehna sadar kana sagarupa kasalahanana. Ayeuna kudu narima hukumanana, teu jaga-jaga teuing balitungan teh pikeun anu jahat mah ayeuna keneh geus kasorang matak lewang. Tuh geuning para mitra, model Karta. Dina waktu kaayaan kitu mah inget kanu Maha Kawasa para mitra ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, atuh inget teh keur dina kaayaan. Lain dina kaayaan baheula-baheula. Atuh rek ibadah urang teh bisa, model kitu bade kumaha atuh para wargi sadaya. Nangga urang teraskeun deui. Kecebur omak neumragan biri kapal. Cai muncrat kana beungeut Karta horeng manehna geus antel kana beungeut cai, hatena ngalenyap. Lelembutan asa miheulaan kalabur. Turun sok turun. Awas, mun teu turun dipegatkeun teh tambang teh. Hayo ngojay. Kadenge nu gogorowokan ti luhur. Karta para mitra daek teu daek kudu turun, manehna teu baha. Mawaban keur ngajaga diri tina bahaya cai, jarikeun nu dieusi cai enteh dibawa. Ditalian kana awakna. Kantong teu tinggaleun geus ngagantung dina tak-tak ditalian ku pagawe kapal. Karta siap-siap rek luncat ka cai laut. Samehna gugupai heula ka luhur, hatena nanda kanu Maha Kawasa. Ya Allah Gusti, tang tayungan diri abdi. Kitu ceuk hatena. Kecebur Karta luncat ka cai laut soloyong banteh maju ngajauhan kapal. Kabantingkeun ku omak nu balik deui tas neumrag badan kapal. Ari tamang ditarik deui ka luhur, nu lalajo meuni ronghok narempukeun Karta nu dipiceun di tengah sagara. Karta angkleng-angklengan di tengah sagara, beuki lila beuki jauh tina kapal, taya nu nulungan. Taya nu malire, teu beda jeung anjing anu budug anu taya gunana. Karta kacidana langsana sedih jeung peurih kabina-bina, tapi teu bisa magara kumaha. Kanyataan teu bisa disingkahan. Kapal geus jauh ka tempona. Leutik pisan haseupna ngebul ka luhur jiga gugupai. Ka Karta anu keur nalangsa. Untung cai laut teu motah angin leler, hawa seger teu nyiksa teuing ka Karta. Nasib. Nepi ka kieu aing yeuna tu aing teh teu boga pamadegan. Apan kamari basa di Bandung hate geus buleud rek digawe di restoran pabuyung. Tapi naha aing bet kabeng bat ku laut. Naon nu jadi sababna? Saha nu mengkolkeun pipikiran aing? Nasib. Meureun nya ayeuna paeh di laut aing teh. Sabab moal aya nu nulungan.
Moal aya nu malire, margarkeun teh di laut sok loba nu ngalalau. Tapi mana geuning ari ayeuna eueuh hiji-hiji acan geuning. Kasaha aing minta tulung. Ceuk Karta ngomong sorangan, leungeun jeung suku jiga nu paeh taya sumanget pikeun ngojay. Ari sabab ngojay ka mana? Laut legla satungtung deuleu, jiga taya sisina Karta teu nyaho di kaler kidul. Sakuriling bungking taya deui iwa ti cai jeung cai nu ombakna ampul-ampulan. Para mitra kaum dangu, beuki lila beuki beurang. Panon poe beuki luhur, panasna beuki moreret. Mata katur lengan hiuk datang angin ti katuhu jaul-jaul omak laut mimiti nemongan. Cai geus mimiti motah Karta lenyapan hatena. Meni geus asa hos-hosen pae. Komo lamun kajungjungkeun ku omak nu nyurungkui. Tuluy ngalelep sakaligus. Jiga nu murag kana jurang omak Karta ngalenyap, jegur omak disada. Karta peureum bari hate nanenda kanu maha kawasa. Duh Gusti abdi tulungan jait tina jurang katunggaraan. Salametkeun jiwa jeung diri abdi, kitu ceuk hate Karta. Leungeunna pageuh muntang kana ban jariken kal jeung kantong buntang banting teu dipalire. Lila-lila brek tali pegat kantong papisah jeung Karta. Jariken ngajauhan ka bawa omak Karta ti papereket kana ban. Sumanget beuki ngurangan. Tapi dina kayan sarupa kitu ujug-ujug breh katempo haseup tina kapal. Sigana beuki ngadeuketan Karta ngadak-ngadak curinghak. Aya harapan kana salamet sabab ceuk pikirna. Eta kapal pasti daekeun nulungan ka manehanana nu keur angkleung-angkleungan di tengah sagara. Alhamdulillah geuning aya kapal, muga-muga we deukeut ka aing. Keun siarek di deuketan mengpeung aing aya keneh tanaga. Bareng jeung ngomong kitu Karta ngojay sabisa-bisa. Sakabeh tanaga nu aya dikerahkeun soloyong banteh maju gancang naker. Jaul kaluhur disusur disuhun ku omak. Leong lep kabawa kahanap celegur omak diadu. Karta kabantingkeun sirah rancucu teu puguh rasa. Karta rorong heapan tapi teu kapok. Tuluy ngojay deui bari panon melong kana haseup kapal teh. Tapi aneh sakitu geus ngojay sataker tanaga si kapal kalah ka ngajauhan. Panon poe beuki ngulon panas karasa keneh ngajeletit kana beungeut. Cai laut asa hamar kapanasan. Tungtungna panon poe surup. Ciga mubus kana sela-sela ombak. Lep diteuleum teu temong deui. Berai cahaya layung hibaranya angan sagara nu sakitu upluk aplakna. Budah laut robah rupana jadi beureum semu koneng. Lir emas sinangling. Alam laut pasosore kacida matak waasna. Matak kelara matak nineung komo mun geus katempo pating kalayang na manuk camar. Kaenahan alam laut teh cacap pisan. Tapi pikeun Karta mah teu kitu para mitra. Datangna cahaya layung matak bingung, surupna panon poe matak nyeri kana hate. Ari sabab yakin beurang teh bakal kasilih ku peuting. Nu tangtu kaayaanana poek mongkleng buta rata. Karta seungah kudu kumaha ngojay dina kaayaan peuting mangkaning beuteung karasa lapar. Ti koro tuhur hayang minum teu aya cai. Tanaga geus leuseuh harepan sirna. Nah, cenah lain cai laut we para mitra diinum, da teu cai laut mah tuh. Sanes cai keur inumeun. Tungtungna nyangheui dina ban panon kucap kiceup jiga nu cacingeun. Suku jeung leungeun geus teu daek meta samajuna bae kabawa ku oyagna cai laut. Cilaka kapal teh teu kasusul kalah kangiles ngajauhan. Nah ka mana atuh manehna teh atunya? Naon sababna teu daek deukeut jeung aing? Apa nararasaan mangojay teh tarik tapi kabeak tanaga. Kumaha mun geus kieu ye aing teh tangtu dileboh ku lauk hiu nu galak ye. Ceuk Karta jiga nu aral. Manehna geus taya harepan kana salamet. Karta kukulutus ka kapal nu teu daek deukeut. Karta teu ngarasaeun yen tadina teh manehna dibuntang banting ku omak nu kacida gedena. Atuh najan ngojay bebeakan ge balik deui ka urut. Ngulibak di eta keneh tempat. Sedengkeun kapal mah beuki jauh maju, tangtu we teu bisa tepung. Reup cahaya layung sirna langit katara lenglang.
Bentang pating kariceup jiga nu nyecirikan karta. Plak plek plok sora cai laut asa beuki tarik sarta tetep angkleng-angklengan karta teh teu puguh tujuan. 3 poe 3 peuting karta aya di tengah laut manehna geus teu ngaharepkeun kana salamet. Sabab tanaga geus suda ngan ukur bisa ngamekan jeung ngiceup. Pikiran geus goreng bae nu diarep-arep teh iwa ti malakal maot nu baris nyamren nyawana. Ciptaanana geus ngerasa yakin yen dirina bakal jadi mangsa lauk galak. Tapi teu kitu nepi ka poe kaopat manehna nyawaan keneh. Sarta kasadaranna tetep kuat ngan tanaga sirna teu bisa ojah pisan. Aing geus teu inget na sabaraha poe aing aya di laut. Duh, Gusti geura cabut we nyawa abdi teh atuh ulah disiksa jiga kieu. Ngadagoan naon dihirupan oge da moal aya nu nulungan. Karta aral. Manehna geus teu hayang hirup bakat ku ponok harepan. Harita kira wanci subuh di wetan geus sibar pajar. Manuk-manuk reang di sarada ti kajauhan katempo pating buri nyai lampu mercusuar. Sarta katempo rumangna lampu-lampu tina parahu nalayan. Tapi kacida jauhna hese ngadeuketan da puguh geus taya tanaga teu kuat ngomong-ngomong hacan. Bareng jeung meletekna para panon poe ti beulah wetan, surung kuy aya kapal jiga rek nubruk ka karta. Banera ngelebet hideung di tengahna aya gambaran beureum, tapi can sidik teuing gambar naon karta atoheun. Manehna curinghak ngadak-ngadak aya tanaga gerok ngagorowo. Tulung! Tulung! Cenah tuluy melong ka eta kapal. Nu beuki lila beuki deukeut sora karta kadengieun kunu dina kapal. Buktina aya nu nolol tina janela melong ka palebah karta. Karta atoheun gancang muka baju nu geus rawek dipake gugupai. Dasarna kudu salamet para mitra. Juru mudi eta kapal nempoin ka karta deui. Tekung silila kapal mengko lalaunan ngadeuketan karta. Puguh we karta bunga panon cahayaan hate guligah deui. Awak nu tadi leuleus ngadak-ngadak jag-jag. Malah make aya niat rek ngojai sagala ngan leungeun karasa heuras suku meni asa komper. Gerung-gerung sora mesin kapal. Seor-seor cai ngaburial. Tukangeun kapal kadenge tarik pisan gero aya nu ngagorowok ti luhur. "Woi! Ulah gerak cicing di dinya!" cenah. Ku karta kadenge kalayan jelas. Tekung silila sorosod sakoci diturunkeun bareng jeung jalma duaan make baju hideung. Karta colohok. Manehna reuwas nemponu kitu mah sabab ku sakilat geus kajudi. Eta teh kapal lain kapal biasa. Da gedena ge teu sabaraha bandera beda jeung nulian nu tumpakna kabeh baraju hideung. Hah? Kapal bajo kitu? Cilaka aing kapanggih ku bajo ieu. Ceuk hate karta bari colohok, bajo teh bajak laut. Tapi teu wani ngejat. Da moal aya hartina jeung deui teu sieun dirampas harta, da puguh teu boga naon-naon. Soloyong sakoci ngadeuketan karta teu kanyahoan geus aya gigireun. Kep leungeun karta aya nu nyekel tuluy dijungjungkeun. Kapalebah iga deukeut kelek aya nu nyekel awakna ngajungjung lalaunan. Nu terusna ngalungsar dina sakoci. Ban ngangkleung ngajauhan karta asa ngimpi. Manehna asa teu percaya kana eta kajadian. Atuh colohok we para mitra jiga nu kasima. Naon-naon nu kajadian teu bisa dititenan sacara sadar. Horeng kasadaran karta geus tepi kana tungtungna. Sabab berat teuing nanangan katunggaraan di laut. Tungtungna les kapaehan karta teu inget di bumi alam. Soloyong sakoci ngadeuketan kapal. Tuluy dihanyatkeun kana kapal. Karta digotong kuduaan akhirna tepi kaluhur kalayan salamet. Rob nu dina kapal ngariung ka karta. Kabeh melong jiga nu hayang sidik malah aya gegedugna nu jangkung badag jeung bosongot. Kumis baplang sangadulang jagot bala meni rabok. Baju jeung calana hideung. Diudat ku pasmen emas leungeun kenca make geulang bahar segede indung leungeun. Tuluy salah saurang nyarita para wargi sadaya. Mundur berak. Keun ku aing urang badan. Na kunaon manusia teh ha? Hirup kene geus bae. Ceuk gegedugna nu katelah Ki Jaladri. Dume hirupna di laut bae buriak anak buahna nyingrai. Kabeh tayan wani baha kana parentah Ki Jaladri.
Kapi gelang lengan dicekal tuluy dipapai tepi kana kelek. Kerajat lengan Karta ke kerajatan. Malah akhirna mah kulisik-usik berai beunta. Hirup keneh euy, hudang sia, saha ngaran? Ki Jaladri atoheun panon melong kana beungeut Karta. Tapi Karta teu nemalan ukur ti korowe lok-lokan untung kahartieun ku Ki Jaladri. Menta caidak. Buru-buru ieu semua darmanten ieu. Anak buahna lumpat saurang ka dapur, teu kungsi dilageus datang deui. Bari mawa cai enteh saemu. Song dibikeun ka gegedugna tuluy diantelekeun kana bibir Karta. Puguh we meni disanto. Da puguh hayang nginum ti kamari mula atuh. Cai saemuk bea kabeh cakakak Ki Jaladri seuli. Marah nu sejen pating barakatak seuri sar Karta curinghak. Sorot panon cahayaan deui sarta kasadaran balik deui. Geus inget maneh eta wacan euy. Kunaon ngojay di tengah laut? Rek ngajago. Moal bisa tuh euy. Dewek ke jago ti ujung kulon. Teu wani ngojay kikituan mah. Taya mawa kapal ieu dewek ieu. Ceuk Ki Jaladri pepeta bari seuri. Panon buburilakan ningali ka Karta. Nuhun kuring ditulungan. Kuring lain ngahajang ngojay, tapi cilaka. Aya nu ngunclungkeun, jawab Karta nyoba-nyoba nerangkeun kajadian nu tumiba kana dirina. Muaraya di dinya carolohok panasaran. Geus. Engke nyarita, mending dah heula euy. Sabab dewek nyaho maneh lapar jeung hayang dahar. Sok nangtung, urang di ditu reureuna. Ki Jaladri nitah nangtung ka Karta. Gancang Karta nangtung tapi tuurna leuleus kalah ka ngerep. Ngedeprek deui. Akhirna Karta digarotong ka kamar, digolerkeun dina bangku kai. Geus kitu Ki Jaladri marentah ka anak buahna sangka nyadiakeun sangu jeung deungeuna keur Karta. Satuluyna Karta dibere dahar, bajuna disalin. Malah awakna dimandian ngarah bersih tina sesa-sesa uyah nu napal tina kulitna. Poe eta Karta geus jagjag deui bisa hudang sarta turun tina bangku. Ki Jaladri jeung baladna atoheun rob ngaronom ka Karta. Malah jurumudi milu ngariung ari kapal diantep samajuna mesin dikenoran. Manusia. Pek si ayeuna mah geura cacarita, saha ngaran maneh? Urang mana asal? Naon sababna aya di laut euy? Ceuk Ki Jaladri bari neuteu. Karta teu talangke barabat nyaritakeun lalakonna. Ti mimiti naek kana kapal di Cirebon dibejakeun nepi ka danget harita. Sakur nu aya di kapal ungut-ungutan, pok Ki Jaladri nanya deui. Kahar timun kitu mah tu euy. Memang pasti kana kituna. Taina dewek rek nanya, tujuan maneh nu sanyana rek ka mana tuh? Nangan sakadar hayang nyaho laut atawa aya tujuan sejen? Aisanya nama kuring terek neangan pagawean sabab di darat kacidahesena. Atuh saja batik itu kuring teh keur neangan anak jeung pamajikan nu geus taun-taun leungit teu puguh nasibna. Tapi nepi ka danget ieu teh can aya laratanana, tah kitu tujuan pokok mah. Jawab Karta tegas. Ayeuna mah ngomongna lancar jeung kasar, kabawakeun ku nu aya di dinya. Sabab sarerea ngomongna sugal jeung kasar jiga geus kitu kabiasaanana. Oh, rek neangan pagawean maneh teh. Kana naon keahlian sia make los-los ka laut? Na bisa ngalalauk atawa kumaha? Geus ngarti urusan kapal atawa acan? Kudu boga bakal pangarti hayang digawe mah tu euy. Pama kapten percaya mah kuring teh ahli kana masak sabab kungsi digawe di restoran Padang di Cirebon. Kuring digawe di darat teh lain teu betah. Lain teu kapake kudunungan ngan kuring memaksa keluar. Sabab di restoran digawena dikerem teuing kuring teh. Tara bisa kemana-mana. Sedangkan kuring pan hayang we bisa bari neangan anak teh ya. Nanti susuganan aya milik. Mun kaparengkeun digawe di kapal tangtu bisa kemana-mana. Bisa liar kalayan laluasa ka unggal tempat. Taku jalan kitu susuganana bisa kaparengkeun tepung jeung nu diteangan. Tah kitu maksudna kuring teh kapten. Ceuk Karta bisa-bisa nyaritana. Malah bari pepetah hayang diandel. Bener. Kaharti ku dewek euy syukur maneh boga keahlian kana masak. Tangtu ku dewek rek digawekeun. Tapi aya syaratna sia digawe di dieu. Teu meunang sakahayang. Kumaha? Sanggup? Sanggup naon syaratna lah.
tangtu di cumponan. Pokokna mah asal menang pagawean we kuring mah di mana-mana ge sarua digawe mah. Karta atoheun pisan para wargi. Syaratna kieu, maneh kudu taat jeung satia ka pimpinan. Maneh kudu rela masrahkeun jiwa jeung raga nu diperlukeun. Keur ngayakeun, ngajaga kasalamatan ieu rombongan. Ulah sieun ku paeh jeung kudu wanian. Sarta kudu bisa luncat tina kapal, kana kapal sejen di tengah laut. Saterusna kudu bisa ngabela diri, kudu bisa ngagunakeun pakarang, kainik bedog, tumak, panah jeung bedil. Kita mah ku beso balati. Sakitu euy di antarana. Kumaha? Sanggup henteu Karta? Ceuk Ki Jaladri bari mencrong kana beungeut Karta nu harita unggut-unggutan, ngabandungan omongan Ki Jaladri. Hatena rada ngageter paur jeung melang bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Sedengkeun ayeuna manehna geus aya dina genggeman Ki Jaladri nu jadi gegedug bajo di laut teh. Lamun kuring teu sanggup kumaha? Ceuk Karta bangun asa-asa. Teu naon-naon mun teu sanggup mah. Ngantang tu maneh rek dikunclungkeun ka laut. Da tadina ge ti laut. Ieu mah tinggal milih we harek jadi anak buah dewek atawa rek jadi eusi pujit lauk hiu. Waktosna sae para mitra sadaya.